Surah Andi. Sang kuni, tuang taruhan yang urang. Taruhan naon, Bos? Ayo we ngajak taruhan. Ayeuna kan Pandawa jeung Kurawa keur perang. Sok dewek erek milih mana? Oh, jelas. Rupan Kurawa lah. Aing mau kena dendam ka Pandawa. Baru dewek dendam kene ka Pandawa, pasti kasih Yudhistira nya. Heeh, aing dendam kene ka nu ngaranna Yudhistira mah. Geus atuh, jidinya nya ke Kurawa, aing nya ke Pandawa. Kan anu eleh kudu bakal meulikeun suak 7 lodong. Deal. Iya, Bos. Aing geus yakin Kurawa pasti menang. Hah. Satar. Nah, sia sore keur lalajo layar tancap teu meunang awewe. Pan aya si Edo. Ceuk aing mah heureuyan. Nah, sia teh bodo-bodo teuing. Pan bebengok sakitu mah sia teh aya beungetan. Mun ku sia kehet, kumaha mun si Edoh minta di jajanan? Pan duitna ngan pihak ku sia, pake meuli tahu jeung suuk. Kehed teh. Sakitu wae atuh. Kadar ge ngajajalan 2 bengoleun. Pandewe teh apa? Aing buburu ngore di sidas mah teh ngan saukur dibere 5 benggol. Pan aya 3 benggol deui satar sia teh. Oh, 3 benggol deui. Pan bea ku aing dibikeun ka indung aing pake meuli beas jeung asin. Sagala nyamungan. Oh, paingan sore sia di panglalajoan ngajedog wae. Duitna beak meureunnya. Gadeng lah ulin jeung sia mah aing mentak tekor. Wis. Sabar bos. Tenang, kalem. Kera agung ku aing digantian. Aing kan jual mie kasih esi. Manehna rek hajat ek nyunatan budakna. Nah si Surah jeung si Satar kandinya keheten lelet teuing. Diaran itu si keheten nya. Oh, itu tuh si keheten dulu. Lain ge jelema bilang teuing itu dibayar sama. Aing terus ke buburu ke bawa sam duit. Wayahna bayar heuh. Gampang, yang mami hujit hidup teh. Lah, pokoknya mah dibayar ku aing janji heuh. Tapanti bas mak. Ai sia Surah Satar tastin dia tuh dileleting kehet. Hampura bas mak euy. Ieu tah si Satar nu sok ngalilakeun nama moloro ae. Gadeng Sura. Basma, anu puguna urang ayeuna kan deh. Kurang teh rek ngilikan kebon Mang Uha, pajar tek dijual, tah diilikan ku indung. Ai karti mah dibeli. Ayo atuh mumpung isu keneh, aya hayang diantar mah. Ai pajarkeun mah cenah kebonna teh ditonggo. Oh. Atuh mantap grasya Satar atuh. Loh, sia mak leuh meni lelek kitu teh. Sabar aku aing tunggu ya. Bos. Ya, cep nun. Sang kuni. Geus dila urang teu ngarampog. Bener bos. Eueuh pisan jalma nu liat ka belah dieu. Sugan jalma teh geus arapeun kabeh bahwa di dieu aya urang nu sok urang ngarampog. Tah, teuing lamun kitu. Geus atuh ayeuna mah cuang pindah ka jalur Patara ka Waduk Unding, sugan wae di dinya mah loba mangsa. Satuju bos. Hayo atuh. Gaskeun. Siap bos. Kelak. Ieu teh lain jalan ka Waduk Kuning lain. Kumaha deh? Duh. Ieu teh lain jalan anu rawan rampog teh lain.
Sura pan senang geus nyampunakeun ajanjana bolong piraku sieun kana ku rampok. Aing malain sieun satar sakadar ngabejakeun kasih Basma. Geus gandeng, emang cek beja mah heueuh itu erawan. Tapi mun erampok mah cuang lawan we. Bener Basma. Pokona lamun aya rampok aing pangheulana maju. Ku aing ek diseuseuh eta rampok. Podol kuya. Sia satar hayang dijurus deui ta eta bobatok. Geus gandeng. Itu di mana si laing hayu riweuh. Geus lah tulikeun leumpang. Pais pancet. Goblok, aing kaget. Saha maneh wani-wani liwat ka dieu? Basma, jigana ieu rampok sok dibejakeun keluarga teh. Jika nama heueuh. Urang mah cuang kalem we. Urang warga Patala. Urang rek liwat ka Waduk Mending, makana urang liwat ka jalan dieu. Oh, darewek kurang patala. Sek bae kliwat mah ngan bayar upeti heula ka urangnya, Bos. Heeh, bener eta. Basma. Cuang neangan jalan sejen ayu. Sura, tadi dewek ngomong naon? Mun aya rampok, dewek ek maju panghareupna. Sok atuh maju, sieun tak? Aing malin sieun satar. Aing tadi isuk-isuk tas ngahakan lodeh terong. Nyeri beuteung aing. Lah sia mah alesan. Geus gandeng, kumaha urang we. Kalah ting harewas atuh. Kuat aing minta peti. Mun urang teu mere umpeti kumaha? Mun darewek teu mere upeti, modar sia kabeh. Maju. Basma, eta nu leutik cungkring jiga congcorang. Jatah aing. Bener satar. Jumlawan. Aing nyeri beuteung hayang modal pan. Kehead sia. Bacot we tarik. Kawani eueuh. Agian buntul. Anjir si cungkring. Modal oge eta jama. Goblok. Sura, bantuan Ken. Ajian, bajing, bengek. Padahal oge teh si kadal buduk. Bos, kabur we bos. Rumah mana bos? Ayo. Surak Andi. Sura. Andi si Sura, tatar. Basma, itu lain cokor si Sura. Lu. Oh, Nungsem. Di bawah. Sura. Ieu mah pingsan euy. Kehead teh, ngutukung we digedekeun sia teh. Dieu. Goblok teh dia teh setan. Mangga gawekeun aing we.
Goblok sia teh ngagawekeun aing. Sugan aing sia teh heueuh sakti. Surah udah kehet. Surah. Sia. Buat inuman. Omong wae digedekeun sia teh. Kitu-kitu wae. Aing di ieu satar Geus di imah di si Basma ya. di surga lain. Lain ganeng sia heureuy wae nya. Basma, satar. Kandi rampok nu tadi. Eueuh, kabur. Kabur kabeh genjirat ku aing lain ku sia ngaran pingsan. Alah. Omong wae digedekeun busuk terus. Masuk baik setting mah. Sok. 1 2 3 action. Ye, aing malain sieun satar. Nyeri beuteung ye mules. Tadi tas ngakan lodeh terong. Ah sia mah. 1 2 3 action. Sata. Bima ngomong satar wae. 1 2 3 action. Atuh kalang ngahur. 2 3 action. Ciat. Kana beungeut sih. Teh da we teu naha teu katahan euy. Nyeri teu? Henteu ah. 1 2 3 action. Ajan bajing bengek. 2 3 action. Si kadal budug. Ternyata dia salah 1 2 3 action. Asup cepat bising robah mang selama. Ayo. Siap. 1 2 3 action. 1 2 3 asup Mas. Ayo posisi ragrag. Poin kodoan. 1 2 3 action. 1 2 3 action. Tuh nyusum tuh.